untuk mantan. Mantannya eta hiji makhluk anu sok nganyeri. Lamun papangih di jalan, urang sok reuwas. Da beungeut mantan siga beurit. Boromah dimumule, dijagaan, dicabakan, efek teh jodoh batur geuningan, tapi kembae da geus kaasaan. Mantannya eta tulang rusuk anu pahili, sekaligus tulang rusuk anu buruk. Kadang urang sok inget ka masa nu endah jeung maneh. Di saat urang kabuhulan, maneh datang mawa cai. Ari sugan teh cai jang nginum. Efek teh cai urut gegero. Masih ingatkah kamu saat kamu kaberesetan nyaduk dina calana? Saha nu aya maturan maneh? Lain barudak, lain babaturan deket maneh, tapi eta tai anu bau can diobehan. Ingatkah kamu saat kamu labuh tisuk-suk kana jarian? Rarai indah bagaikan bulan purnama, namlog pinuh ku tai kotok. Saha anu ngabantuan anu ngabersihan maneh? Saha anu ngabaturan maneh? Pan urang anu ngabantuan ngabersihan rarai endah kamu teh. Pas urang nyium rarai kamu, teu kahaja urang nyiduhan. Da rarai kamu masih bau ku tai kotok. Ayeuna urang arek menta hampura. Bisi maneh kaburu paeh pangheulana. Hampuranya mantan.